Yuk, assalamualaikum barudak sampurasun sadayana kumaha jamang. Ayeuna abi ieu karek mulih di masjid karek salat. Mimiti mah jalan lancar ya, tapi pas usina ya anu teu diresep lah. Kita lauk sili abi lauk sili. Payet il pae ieu mah aslinya abdi tapak pisan ieu naha kunaon. Tadi pada pas asupna sehat lincah kaditu. Ayeuna abi ieu teu terang kunaon. Ayeuna abi ieu teu terang kunaon eta biasa kitu. Jadi ya kayak gitu. Di sisi negatifnya pergi, sisi positifnya abi bisa nyanak pelajaran. Namun sadayana lauk anu mahal teh biasa biasa lami hidupna tah be ieu tah lauk mayit tah abi ieu uni abi ieu ka dieu gani ngai lauk sili ke refreshing adik ieu ya dari kemari terus jadi kodarna terus dia jadi ya gawe nama aku bade keluarkan gawe karena mah ieu karena abi ku sambiana lupa itu tu can jamuran can naonan lauk sili lauk pang abi resepna anu tos saya masa mahal mantep paduli abi mah nya da namina mahal mah tenentukan orang resep atawan teu tergantung orangna lauk mah resep mah ya jadi ya iya itu lauk pertama abi anu ti asli Indonesia anu ku abi apalnya di wayahna lah biasa kumaha-kumaha ayo ge sabar jeung nanaon deui ya cendi ekornya sudah ayo sih terus dipicen memang sih lauk yang terharamnya lamun pae mangan imah kukutannya ira kumaha gitu lebar dipicen lebar imam lebar jadi abi kudu pilih salah sahiji ieu wayahna lah dipicen deui lamun dipicen mah kaduhuna leuwih sekedap geus lah didokeun namina maut mah tayang apa namun misalnya walaupun fasilitasna oge sae ya tentu lauk eta teh bisa hidupna lami tapi begitu kaduna angger aya jadi ya bi live nya
Terus live videonya memang ini insyaallah ya abi taya di lauk abi taya nu paehi dia abi asli pisan teu apal nanahon eta silih nahan bisa paeh kitu padahal taya anu ngegel beuteung na oge tadi kabirasaan dicampaan genut kaisia atas genutnya kaisian seterang naon eta tiasa kitu. Jadi ya wayahna namanya kudu sabar lah, insyaallah engke abi bakal ngumpulkeun Ciseula ke meser filter ngarah ieu China leuwih aya bakteri nu saenya mun bakteri butut mah kenaon ya bakteri saya ame lauk-lauk nanti lebih sehat ayeuna mah ngasep itulah ngan berita duka cita gitu selalu anu teu diresep ku abi itu soalnya ayeuna mah videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resep satu.